Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim. Sepadasnya kalau ketinggalan waktu, orang lanjutkan wae karena acara inti yaitu acara tausiah. Tausiah di pangarsa guru urang sadayana, para guru-guru urang sadayana. Anu insyaallah baris dirugikeun anu pertama ku pangarsa guru urang sadayana, pangarsa pun ayah. Anu kadua ku pangarsana AA ti Pondok Pesantren Amanatul Hasanah Pasir Panjang. Sepadasnya ngomong tinggal waktu urang ngadampalai kana acara tausiah anu pertama anu baris didugikeun ku pangarsa pun ayah waktu kali tempat sinarang kehormatan yang akan ka mantenah. Ma'asalam fi amani syekhana Allahu Rabbi hamda bi ruhina ya Rabbana. Ma'asalam fi amani syekhana Allahu Rabbi hamda bi ruhina jam 11 masih menit walila iwa ya dan jam 10 langkung jam 11. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ja'ala likulli syai'in sababa. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh Sayyidul khalaiki wal bashar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar amma ba'd. Langkung tipayun tikawit dongkap kana ieu saat sadayana sami-sami muji syukur kadat ilahi Rabbi kalawan ucapan alhamdulillah syukran hamdan la kufra. Salawat kali salam anu moga-moga dicurah limpahkeun ka panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalawan ucapan salawat anwar. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar watir yakil agyan wa mitahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alil athar wa ashabil ahyan
ni'amillahi wa ifdali. Ibadallah rijalallah agisuna li ajlillah wa kunu anana pillah hasanallah bifadlillah alal kafi sholatullah ala sapi salamullah bimuhidina khalisna minal balai ya Allah wa ya Aqtab wa ya Amjad wa ya Sadatu ya Habab wa antum ya ulil albab ta'alawan surulillah. Anu mudah-mudahan ku berkah sholawat khususna Sohibul Bait anu ngagaduhan acara umumna para hadirin hadirat sadayana sami-sami kenging berkah ya Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah dina saat anu bahagia ieu urang sadayana sami-sami milari kaberkahan dikawit ka kuping ku pribados disebut-sebut ngaran berkah. Maka urang sadayana sami-sami sadayana milari kaberkahan dina laraga memperingati Isra kali Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leres kitu milari berkah. Naon ari ngaran berkah? Kade mungkin lamun diterjemahkeun ku urang ieu intina aya anu milari berkah insyaallah. Aya anu milarian nu make berkah jeung aya anu milarian birkah jeung mungkin aya anu milarian berkat. Eta mah kumaha niatna we. Sabab cek Nabi dina riwayat hadis Ibnu Umar innamal a'malu binniyat. Ngan mudah-mudahan we ibu-ibu sadayana ngan bapak-bapana mah teu aya nya. Teu aya. Sadayana sami-sami niatna milari ka berkah palai berkah. Tah, berkat palai. Burkah kumaha burkah? Milari meureun pamagat mah milari anu make burkah. Itu. Tapi insyaallah sadayana lain milari burkah jeung berkat, tapi rek milarianan kaberkahan. Mudah-mudahan para hadirin sadayana kenging kaberkahan. Insyaallah nikmat. Ngan proses. Lamun urang hayang meunang kaberkahan teh proses. Hiji kudu doa, kadua kudu usaha, katilu kudu tawakal. Jadi 3 faktor. Lamun diponokeunna duit, D-na duit doa, U-na usaha, T-na tawakal. Teu gampang dengan keberkahan teh. Ya, teu gampang. Di antarana lamun urang hayang meunang keberkahan anu sesuai jeung anu patula patali jeung bulan Rajab mana pidauh Ibnu Hajar Al-Haytami. Urang ringkes. Dawuh Ibnu Hajar, ye keur jalma nu rek nyangan keberkahan jeung keur jalma anu sieun dicabut keberkahan, cek Ibnu Hajar Al-Haytami, man tahawwana bis sholati aqabahullahu ta'ala bi arba'i asyarata uqubatan. Cek bahasana, khamsatun fid dunya wa salasatun indal mauti wa salasatun fil qabri wa salasatun inda khurujihi minal qabri. Cek Ibnu Hajar Al-Haytami, urang papai iki dengan keberkahan. Sabalikna kasauran Ibnu Hajar, ieu
lamun hayang menang kaberkahan kudu hifdzus salat. Cek Ibnu Hajar, man hafidzus salat akramahullahu ta'ala bi khamsi hisal. Sabalik lati nubieu lamun jalma tahawun bi salat aqabahullahu ta'ala bi arba'i asarata uqubah. Allah bakal nyiksa ku 14 siksa lamun tahawun. Hartina tahawun teh naon? Lalawora lalei kana salat. Lamun subuh teh dur bedug kalaka moro kade ulah dipurungkutkan ku istrina. Dur bedug kalaka moro trongkok samping ditarik kawun morongko diadana begitu asa dipepene as-salatu khairum minan naum dibalikkan an-naum as-salatu khairum minan naum morongko terus itu ieu kerenangan kaberkahan. Nah Allah 5 siksaan di dunia dibikin kerja manu lalawara karena sabab kuncina kaberkahan mah di dunia tergantung sholat. Ayeuna lihat ibarat bangunan pasang pamikul, pasang aner, pasang jurek, pasang kaso jeung saliana aya ketergantungan karena tihan. Coba lamun tihan na medeng teh kumaha kaluhurna deng. Jadi ketergantungan karena tihan. Tina tihan oke aya ketergantungan karena tatapakan. Terang tatapakan. Lamun aya nama geus jarang imah make tatapakan, meureun kana pondasi. Naon pondasi teh? Ikhlas. Itu. Pondasina ikhlas, tihanna salat karek di luhur bisa dipiara, bisa indah, bisa tertib, bisa bersih, bisa indah. Sabab geus dipariksa naonana pondasina kaikhlasan. Tak urang ieu ngumpul ieu teh cing ikhlas. Nah naon ari ngaran ikhlas? Allah turidu bitu'at illa taqarrub. Ngalaksanakeun segala sesuatu, mengeluarkan segala sesuatu, ngomongkan segala sesuatu dasarna taqarrub ilallah, memperdekat jiwa ke Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan ibu-ibu anu pantos nyumbangkeun sebagian gagaduna hartana jeung hartina jeung tanagana pikeun lancarna acara dina wengi ieu. Ya mudah-mudahan masih ikhlas sadayana, amin ya rabbal alamin. Insyaallah ketemu di alam akhirat. Man anfaqa syai'a fa huwa yukhlifu. Saha jalma anu nganapkahkeun, ngainfakkeun sesuatu fa huwa yukhlifu, Allah bakal diganti. Infak 10 perak digantian leuwih tidinya. Baik, man yuqridullah qardan hasanah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Infak rambutan 2 kilo digantian 20 kilo geresok. Mata kudu daek infak atuh daek kunaon cenah abdi teh gaduh naon-naon. Infak kunaon atuh? Ku tanaga, ku pengertian, ku mere semangat sami. Teu boga-boga teh mah ku bahasa anu sae. Sabab naon? Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin didongdolek. Tuh ucapan anu sae ramah tamah sopan santun jeung memaafkeun leuwih alus tibatan barang bere tapi gugurunuh paneuring. Ieu acara teh moal laksana moal rame lamun teu didukung ku urang mah tah kitu berarti ngagurunuh. Tapi kumaha ucapan punten datang teh panitia kumaha teh gaduh acara dina malam Rebo pada acara kumaha punten we insyaallah sane kuatos dayana menuju kopi teh tiasa ngaluarkeun artos gitu. Gitu. Taya pagi sadar hiji. Dina mah pa'amal liwati fi dunya. Mangka anapun ari anu 5 nu di dunya nu kahiji mana yunjaul barakatu min umrihim, dicabut keberkahan tina sajaru umur manehanana lamun tahawun bisa mata kudu paring
aduh sholat salahnya lur bedug teh kudu buru-buru siap nya da pugutihan teh sholat mah da lamun loncer matihan rek kumaha kaluhurna matak di makomo ari istri mah nyai nu ngaroranya sabab sok aya naon sok aya mingguan sok aya halangan itu sedangkan lamun aya halangan datangna jam 1 kurang duka teu apa-apa datang halangan jam 1 can salat berarti eta wajib naon kodo dengan ukur salat tu dikodoan puasana kuna nu maru bi qodoi shaum wala nu maru bi qodoi salat teh kudu kodo ngan ari dina jam 1 datangna lantaran geus waktu salat ari salat teh kudu dikodoan masuk dikodoan salat anu men 15 poe anu 7 poe nu sapoe sapeting sok dikodoan teh lah dan memang kitu cek di riwayat Siti Aisyah kunna nu'maru bi qada'i shaumi wala nu'maru bi qada'i lamun ngodoan salat riweuh ibu-ibu sabulan kadang-kadang aya halangan 15 poe kudu kodo 15 poe tah matak agama teh mudah adinu yusrun mudah teu kudu kodo ngan ari puasa mah kudu dikodoan kitu komo ayeuna geus deket ka bulan puasa ayeuna teh boga kodoan can beres keneh bulan Rajab can kakodoan keneh bulan Rewah teh kakodoan keneh bareng wajan puasa eta mah wajib kodo jeung wajib dia ke ayeuna teh urang teh boga kodoaneun genep poe can kakodoan Rajab can keneh kudu mah Rajab teh atuh puasa bulan Rajab dek sapoe rek 2 poe mah kitu ieu mah dang teu boga kodo teh dengan Rewah teh can kakodoan keneh datangnya bulan puasa can keneh kabayar datangnya bulan Syawal wajib kodo jeung wajib bayar dia mutak kade ieu kan ngarara bisi can